pupuh teh aya 17. Nya 17. Leungit teh di Logawa. Tah Kabupaten Bandung 250 desa teh kieu lugurna dina Magatru. Majalaya Ciparai Banyaran Bandung Koporonga Cisonari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi Leles Limbangan Tarogong. Tah pemain Asmarandana mah aya 2 kam umum sareng Kamurang Kali. Ari ka umum mau eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan ari Kamurang Kali mah kieu eling-eling urang kali kudu apik jeung berseka ulah odo ka panganggo nu kotor geuat sesehan soeh geuat kaputan kanu buruk masing butuh kanu anyar masing lebah apa gitu soe di kaputan ku Inung kotor sesehan ku Inung. Tah ayeuna kieu pangkur aya. Baheula mah tina pes beurit. Nya pangkur. Perpupuhan dia palori. Ayeuna urang kana koronakeun. Punten nya. Kana nu kamari. Nya. Kieu urang. Sangga sami ngang. Panyakit anu ngagaksak waktu ieu di urang taya nu nanding panyakit corona nu kamasyhur. Hese di ubaranana pirang-pirang dokter-dokter nu laluhung. Ikhtiar jangan akal supaya bisa ngabahas pangkur para wargi di Nalara Salendro gitu tapi ngeunaan ke Covid-19 nu kamari. Kamari kieu punten. Bapak mah ngobrol sareng S3 Jang Sumarna. Jang ditungtungan ya heureui. Pan ayeuna mah ceng dokter Kojor. Gubernur insinyur tukang cukur dikubur. Bupati mati nganu alus mah ceng masyarakat jeung parapat wapat nya cenanya dokter ge Kojor untung teh nyebutkeun dokter. Yang Sumarna gimana aja itu. Anjeunna ge dokter. Dokter. Tah. Dangdang ulama syukur. Asmarandana tah pami tatarucingan sami di kieu. Budak ngapung bisa budak leutik bisa ngapung babaku ngapungna peuting ngalayang ka kalayangan malingan amis-amis. Sarupa ningmung buahan naon bae nu kapanggih. Ari beurang ngagarantung pinuh dina tangkal kai disadako korea kancing pek kumimi pikir. Nu kitu naon nyarana lolong lamun teu kapanggih. Naon tah? Kalau matak dina lolong lamun teu kapanggih. Mungkin nanti lah gitu. Tatarucingan. Upami Mas Kumambang mah prihatin. Sedih gitu nya. Heki silah kunaon Bandung prihatin ceuk sapi ka kuda. Bat katanya naku kuring anjeun sama anu susah cek sapi ka kuda pan kuda mah terus narik roda nepi eta kitu. Ari mijil mah kieu eta nyangkut Gatot Kaca ka ieu Masat ngapung puter sangarimi jeung mega geus abor larak lirik kilari ka bumi ngilari Kang Rai Pangeran Bimanyu. Tah lamun tadi urang tersket tina lagu ieu Kujang. Aya lagu Bangkong, ieu lagu Bangkong mah. Bangkong di kongkorong kujang kacai, kudang cameti dah kole. Kole di buah ngasa ulah ngomong meme lempang dah hirup. Hirup ka tunggul kupati paeh, teh nyaho di mangsa paeh, teh nyaho di mangsa. Lagu Bangkong. 17 aya meneta Bapak nyeratkeun. Aya 17 aya lagu. Pucung tadi taman mah kieu tatarucingan keneh. Lutung buntung luncatkeun awi bitung, ae monyet renang luncatkeun pagar dengdeng. Bajing kuning jaralang panjang buntutna, tah lamun bajing kuning mah jaralang ngaranna. Pucung ya? Pucung. Heeh. Pucung eta. Pan kieu. Pamamannya kene pucung. Lampah beunteur kurang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantokep digege jerona aya useupan. Cara beurit menejo daging ngagantung teu boga curiga yen eta teu pan centekep digeger ngajepret pantong mendeutahan eta mangatuh. Namun sami eta ngangna teh ngan padalisana hukum Magatru Gamuh Balakbak Mijil Jungkinang Sur Ladrang Lambang Bisa Dulu Dengung. Janten pupuh mah pepeling we nya. Pepeling. Perjalanan hidup manusia di alam alam misalkan alam kubur. Naon margina nonton Sunda misalkan ayeuna teu ngulik kana pupuh. Kalau di para seniman oge sebenarnya mah biasa sinen oge. Biasa sabuna teh aya pamunut lagu da. Pamunut lagu ti Kang Cucun dupi laguna kinanti aya.
dieu teh diaruli. Masih kieu ye. Ngalamat inditna teh lalu ak leumpangna da sieun teh nyahoan ku bojona neang beubeureuh. Teu kurang alasan pajar maneh loba pamajikan. Ngan esok dipegatkeun bapak. Pegatkeun. Ka tukang ngamen ge sok laku cenah. Aku dipasihan. Lebeut bahasa Sunda. Maksud teh bapa mah tadina bade ka Cepopong. Ka sastra Sunda. Sabab Taufik Faturrahman. Nuhun. Kayak duka sanes waktu tamalih ieu mah sejarah mah ngalamun sareng bangsa pendekar-pendekar dat naruhkeun eta amanat pakarna kutitipan negara dan bangsa kepadamu. Mu teh saha tah? Mu teh saha di dinya tah? Mu teh bangsa. Kepada pejabat. Para pejabat. Pilih bae kitu. Para pejabat. Tah ayeuna aya alusna aya saena baheula mah nya zaman PKI baheula aya landepom undang-undang pertanahan Bahasana tah landepom teh batina bahasa agraria landepom Ayeuna ge Mas. aya undang-undang pertanahan seperti urang pamengkuk hayong gaduh dipangalihkan ka Banyaran dibatasi 2 hektar ayeuna mah ieu punten kumaha ayeuna teh ayeuna mah apa Korea panyakna teu kokoro sararea ayeuna mah Bapak mah luas tah urang persis ge apa ajang panjangna persatuan ieu mah sanes ormas persatuan panjang teu nu leutik diperes nu gede nyatuan ayeuna tah mun lagu balebat aya urang demun heula ayeuna ka alaman nu ngarurang ka Pungkur tahun eta pupuh atawa kawih kawih nya tah sapersi punten lemur singkur tu di kampung padusunan tengah nu tamina tu di pasir pasisian aya mangsa kampung jadi kota di sisi pamungpungan jalma nu ti dayeuh ngarungsi kampung-kampung gagak lir di kota sisi gunung ngadadak sagala aya ayeuna balebat sami balebat mah kieu sinar surya ngempur hibar gumawang di paliwetan manuk recet di nadahan tanda menang kabungahan bunga wire medal surya nunyangan jagat raya alam raya pawenangan menang suka jeung tunggara wenang gawe jeung ikhtiar ngan ulah sawenang-wenang nu kitu licik ngaranna eta balik kana